ninggalkeun salaki indung jeung paman da teu bogaan budak teh. Tuluy geus 2 tahun maot salakina. Tah anu jadi permasalahanna urang ayeuna salin deui saha salakina. Jadikeun masalah waj'allahu mas'alatan ukhra. Masalah anu kadua ayeuna. Ti dieu berarti ieu contoh saeureuna. Ieu si jaoj teu ngabogaan ayeuna nanaon teu ngabogaan sasaha. Teu budak berarti ninggalkeun ayeuna umun inung. Ninggalkeun inung. Kaduana ninggalkeun abun bapa. Teu ngabogaan budak. Maot tah harta warisna can dibagikeun. Nah, kasaha atuh warisna? Disalina babuna sahona. Berarti inung sabaraha? Cek tadi inung teh 1/3. Bapakna ieu kabagian asobah. Nah, asobah kulantaran